Susun ila ma'rifatil kitab. Adabul alim wal muta'allim. Wa ila mu'assisatil ma'arif wal mutaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemana ajril? Hadirin teh. Ajri ya. Hadib Al-Babus Sani Ariye tabab anu kadua ngajelaskeun bab anu kadua. Fi adabil muta'allim eta tetep dina ngabahas tata kramana pelajar, tata kramana seorang santri, seorang murid, fi nafsihi dina diri na itu muta'allim, wa fihi sareng eta tetep dina itu babus sani asyaratu anwa'in ari aya 10 pirang-pirang rupa minal adabi tina pirang-pirang tata krama. Bab anu nomor kadua bade ngabahas 10 rupa etika tata krama akhlak seorang pelajar atau seorang santri atau seorang murid kadirina sorangan. Jadi kakuduan seorang santri teh kudu kumaha, kakuduan seorang murid pikeun dirina sorangan kudu kumaha, kakuduan seorang pelajar pikeun dirina teh kudu kumaha supaya ngahasilkeun ilmu, supaya menang ilmu nu manfaat. Maka aya 10 rupa. Al awalu ari nomor kahijina ayyutahhiro eta yen ngabersihkeun itu muta'allim qalbahu kana hatena itu muta'allim mingkul ligosin tina sakur-sakur tipuan hate, tina sakabeh tipuan hate, wadanasin jeung kokotor hate, wagilin jeung dendam. Kan urusan hati wungkul kan dari qalbahu, wa hasadin jeung hasud, wasu'i akidatin jeung gorengna akidah, wasu'i khuluqin jeung gorengna akhlak. Liyaslaha supaya lulus itu muta'allim bidalika ku itu nu kabeh liqabulil ilmi pikeun narimana ilmu wa hifdihi jeung nalarna ilmu wal itla'i jeung ningali ala daqaiqi ma'anihi kana pirang-pirang lelembutanana makna ilmu. Wal fahmi itunya kala nya jeung paham ligawamidihi kana pirang-pirang maknana atau makna samarna itu ilmu. Nomor kahijina
etika seorang pelajar pikeun dirina sorangan teh nyaeta bereskeun bersihan heula hatena tina goreng sangka, tina goreng tipuan, tina goreng kokotor anu teu aya manfaatna, termasuk goreng akhlak hate, akhlak sikap, termasuk tina hasud. Naon sababna? Sabab goreng hate eta mempengaruhi karena narimana ilmu tinu jadi guru. Goreng hate eta mempengaruhi mudah jeung teu mudahna, gampang jeung teu gampangna karena narima ilmu. Matak tidak disangemkeun. Liaslah habidalika liqabulil ilmi. Bahwa di antarana kunaon urang nu jadi santri kudu bener ngaluruskeun hatena, bisi boga rasa goreng sangka kanu jadi guru. Bisi urang dina hatena ngarasa leuwih pintar daripada nu jadi guru. Eta teh kaasup kana danas tah, kokotor hate. Bisi boga rasa dendam kanu jadi guru, pedah ku guru pernah digeunggeureukkeun, ku guru pernah diwartosan, ku guru pernah ditajir, tuluy dendam kanu jadi guru. Wahasadin atau ngahasud supaya guru eueuh nikmatna jeung sanes kantenanana. Nah, lamun masih keneh aya perasaan siga kitu, maka ulah heran kunaon atuh ngaji hese wae, kunaon atuh nalar hese wae, ilmu poho wae, mungkin aya kasalahan nu disebut tadi. Nu dibahas nu mah, ieu lain cek bapak kade. Jadi aya kewajiban guru kalau jadi murid jeung kana dirina sorangan aya. Ieu kan ngabejaan heula jati diri seorang santri. Lamun dina hate menjadi santri masih kene kitu goreng kene kanu jadi guru nyawayahna. Hese narima kana ilmu. Tapi lamun meureun pangna kitu teh nyaaheun ka urang, taweleh urang teh husnudon kana diri sorangan, ngubaran diri sorangan supaya ulah boga rasa goreng, maka eta akan mempermudah narimana ilmu, nalarna ilmu, termasuk leuwih detailna memahami kana ilmu, leuwih terperinci na mudah memahami kana ilmu nu anu diaji ku urang sadaya. Eta hiji tah. Berarti beresan naon eta? Hatena. Bersihkeun naon eta? Hatena. Asani ari nomor kaduana ayyusina eta yen ngaluskeun muta'allim. Aniyata kana niat fi talabil ilmi dina nyuprih ilmu. Bi ayya kasida ku yen ngamaksud itu muta'allim bihi ku itu ilmu bihi kana talabul ilmi wajhallahi kana kariduan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wal amala jeung ngamaksud kana ngamalkeun si muta'allim bihi kana ilmu wa ihya'a bari dihijikeun manganya wa ihya asyariati jeung kana ngahirup-hirupkeun syariat wa tanwiro qalbihi jeung kana nyaanganana hatena si muta'allim wa tahliyata batinihi jeung kana mapaesan batina muta'allim wa taqarruba jeung kana gawe deus minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Wala yaksida jeung yen ulah ngamaksud si muta'allim bihi ku talabul ilmi al aghrabud dunyawiyati kana pirang-pirang tujuan dunia min tahsilir riyasati dina ngahasilkeun jadi pamimpin wal jahi jeung kapangkatan wal mali jeung harta wa mubahatil aqrani jeung ngelehkeun pirang-pirang babaturan
wa ta'dimin nasi jeung ngagungkeun jalma-jalma lahu ka muta'allim. Kencang teh. Kencang deh teh. Meujeul. Kurang gancang. Wa nahwi dalika jeung saumpamana nu kabeh. Ya. Nomor kadua na. Fi adabil muta'allim teh tata krama etika kakuduan seorang pelajar nu jadi santri kadirina sorangan teh. Naon nomor kadua na? Ngaluskeun niatna. Hamcana? Ngaluskeun niat ngajina. Karena teu saeutik jamaah santren tapi niatna teu sae. Nu akhirna kan kamari disebutkeun ilmu teh milik Allah. Kulantaran ilmu teh milik Allah, maka urang teh keur mencari cahayana Allah. Keur nyuprih cahaya Allah supaya urang oge kacahayaan. Kulantaran nyuprih cahaya Allah atuh hatena kudu benar tadi nomor kahiji. Nomor kaduana niatna kudu lulus, niatna kudu alus. Mana niatna kudu alus teh ngamaksud kuneangan ilmuna hayang meunang karidoan Allah. Hiji, dua ngamaksud kuneangan ilmuna rek ngamalkeun kana ilmu. Karena goyatul ilmi al amalu bih. Tujuan tina neangan ilmu teh rek ngamalkeun kana ilmu. Tiluna niatna rek ngahirupkeun syariat atau rek negakeun syariat, naon nu geus dikanyahokeun ku diri rek dilakukeun, naon anu can dipake rek diterapkeun gitu. Rek ngagung-ngagungkeun syariat, rek ngahirup-hirup syariat agama Allah. Opatna rek nyaangan hate sorangan gitu. Ya, kan nyaangan hate sorangan cik tadi oge ilmu teh milik Allah, cahayana Allah. Berarti orang neangan ilmu teh rek neangan cahaya Allah supaya orang kacahayaan. Lahir jeung batin. Nomor kalimahna rek gawe deheus ka Allah. Gusti abdi milarian ilmu teh hayang nambah kualitas ibadah, hayang nambah kualitas ibadah supaya ibadah abdi tambah bener, supaya ibadah abdi tambah rajin. Bahkan walayak sudah bihi al agrodo dunyawiyati kahade santri neangan ilmuna awas tujuanana awas niatna ulah boga rasa dina diri karena boga kabutuh di dunia. Tanda kutip kabutuh di dunia teh da salat oge kabutuh urang di dunia jeung pi akhirat teh nya. An kabutuh di dunia teh nu mana? Min tahsilir riyasati wal jahi wal mal. Kunaon maneh make masantren supaya engke lamun urang nyalonkeun wali kota, mun urang nyalonkeun bupati, mun urang nyalonkeun gubernur, mun urang nyalonkeun anggota dewan bakal mudah menarik massa. Karena apalun yen urang teh santri, urang teh ajengan. Kaajengan masuk tarurut. Tah lamun neangan ilmu tujuan siga kitu geus pigorengeun eta. Geus jauh tina pimanfaateun. Wal jahi jeung kapangkatan. Wal mali jeung harta. Wa mubahatil akron supaya ngelehkeun babaturan urang. Aduh eta geus bicilakan. Awas dideulelan dikuatan. Ulah nepikeun ka kitu atawa hayang dieuleuk-euleuk ku batur atau supaya hayang leuwih hebat ti batur. Ulah. Ta ieu teh teu saalit nu terjadi. Matak sok aya kalana. Nya sok aya kalana geus jadi ajengan teh hayang dieuleuk-euleuk, geus jadi ajengan teh hayang di wah-wah, itu tak? Haus dengan kehormatan, haus dengan pujian. Kuduna teh dipuji saterusna, aya nu moyok saeutik, teu narima tengah eta geus kirang sae. Tujuan awalna geus kirang sae. Matak hese ieu. Santri, karena orang teh yang menang ilmu anu manfaat atau orang masantren teh yang menang ilmu. Naonan masantren saheula ilmu teu boga. Hamur-hamurkeun duit kolot. Tilu. Salisu ari nomor katiluna ayyubadiro
eta yen gagancangan si muta'alim bitahsilil ilmi kana ngahasilkeun ilmu sababahu dina waktu ngorana itu muta'alim wa auqata umrihi jeung ngamanfaatkeun pirang-pirang waktu umurna muta'alim. Wala yagtaro jeung yen ulah katipu muta'alim bi khad'it taswifi kutipuan ngengke teta wa ta'mili jeung loba lamunan. Fa inna kulla sa'atin maka sa'nyana saban-saban waktu tamurru eta ngaliwat itu sa'ah min umrihi tina umurna itu muta'alim la badala nu teu aya panggantina eta tetep lahu pikeun itu sa'ah wala iwado jeung teu aya tutukeurna eta tetep anha tina itu sa'ah wa ayat to'a jeung yen megatkeun itu muta'alim makana perkara qadaro anu mampu itu muta'alim alaihi kana minal alaiki tina pirang-pirang nu cumantel asyagilati anu nungkulkeun wal awaiki jeung pirang-pirang hahalang almaniati anu nyegah antama mitolabi tina sampurnana nyupri ilmu wa badala jeung ngerahkeun muta'alim al ijtihada karena sungguh-sungguh wa kuwatal jiddi jeung kakuatan sungguh-sungguh fit tahsili dina ngahasilkeun ilmu. Fa innaha maka sanyana nu kabeh mana nu kabeh teh tadi disebutkeun nu megatkeun qawati utori kita alumi eta nu matak megatkeun jalana ngaji. Bagian nomor 3 tata krama etika adab-adaban seorang pelajar baik santri baik siswa jang dirina sorangan kawajiban pikeun dirina sorangan. Nomor 3 naon manfaatkeun masa-masa muda mengpengora maneh teh mengpengora keneh mengpeng urang moda kene, mengpeng urang remaja kene, mengpeng urang ora kene, manfaatkeun. Gewatkeun ieu gagancangan masa-masa muda dipake nyupri ilmu. Dina waktu ngorana wa auqata umri manfaatkan waktu nu ayeuna keur ku urang karandapan. Ulah nyimpen rasa hanyakal jang poe isuk. Hanyakal aing baheula teu bener ngaji. Hanyakal baheula urang teu bener diajar, hanyakal urang teu bener sakola, padahal waktu harita teh di sakola dijelaskeun pisan. Padahal keur waktu di pasantren ngaji harita teh dijelaskeun pisan. Ngan urang na wewe da. Urang teu dineus ngajina, sakasampeur sakahayang. Tuh. Wala yagtaro bi khad'i taswifi wa ta'ammul wa ta'mili. Kahade ulah katipu keur masa muda anjeun kutipuan ngengke jeung loba lamunan ceuk ente teh kieu ngaji teh anya teh atawa sakola ke we da loba keneh waktu mah ta eta teh tipuan eta teh supaya anjeun ngengke kana nyupri ilmu supaya anjeun ngengke kana sungguh-sungguh tina neangan ilmu engke we gampang tinggal sorogan karasa ku bapak engke tinggal nyusulkeun ka baturan engke tinggal ibadah ngaji oge tuluy ngengke saleung lamun babaturan urang teh boga logatanana atawa aku logatanana kumaha mun henteu riweuh deui sorangan ulah karena eta teh salah satu tipu daya nu mempengaruhi kana diri boga rasa masih keneh aya waktu atawa watak nyiri loba lamunan di pasantren lain dipake ngaji dipake ngahulang we kumanya urang kelam dulu itu ayo mikiran ka mana muni
Matak bapak sok ngobrol lamun keur sakola lamun keur ngaji ulah sok waka mikiran pagawean. Naon sababna ngaruksak ngahambat karena proses anjeun keur neangan ilmu. Ilmu can tuntas di teangan pikiran geus ka mana-mani. Keun we geus beres ngaji, geus beres sakola, kakarek fokus neangan pagawean. Berarti urang teh kan masih keneh abal-abal tujuan urang teh ngaji teh. Ari kitu kumaha? Kieu kunaon keur masa muda kudu dimanfaatkeun tuluy kunaon urang ulah katipu ku ngengke jeung boga rasa masih aya waktu. Sabab waktu anu geus kaliwat moal bisa digantian. Waktu anu geus ngaliwat ka urang atau anu geus ti heula moal bisa ditukeran. Sok disebut we nu tadi rika tindi, nu ti heula cepat mangkat, nu can datang masih suwung, nu hadir mah nu ayeuna. Nu tadi mah geus moal bisa balik deui, poe kamari mah bisa balik deui. Dua poe ka tukang mah bisa ditukeran deui, ditukeran di waktu moal. Nu pasti mah nu ayeuna isuk pageto cantang tu urang masih kena aya umur. Matak sekalian keur masantren ulah ngedul. Ulah ngedul atuh. Nah teu cukup ente ku kaul-kaul para masyayikh para ulama. Ieu Ki Haji Hasyim Asy'ari teu pati-pati anjeunna nyangem karena seueur kajadian anu keur waktu masa mudana terlalu kajongjonan, terlalu terlena. Adanya santi ya. Bapak ka kelas ibtidaiyah yang ngaji ieu. Karunya gitu lain kudu naon. Eta tah. Nu akhirna lamun jalma katungkul ku urusan-urusan nu teu aya manfaatna ngengke-ngengke loba lamunan. Wa ayyak ta'ama qadara alaihi minal alaiki. Akhirna mamegatkeun eta. Zaman nu neangan ilmu teh cumantel kana perkara anu nungkulkeun dirina. Mana nu nungkulkeun kana dirina? Nah, sia ulah jauh-jauh. Termasuk boga kabogoh ke di pasantren, sakira ku boga kabogona matak ngaruksak kana kahusuan neangan ilmu, geus putuskeun kabogoh teh. Nah, Astri. Nah, sakira-kira boga kabogoh matak ngaruksak kana ieu mah nalar teu katalar geus 2 tahun teu katalar keneh di dunia atau setahun teu katalar di dunia dah haye nguruskeun masalah dicombongan yang teuing aing. Mungkin kieu amun dibahas kamari keur waktu ngaji pangajian alumni mah wanita soleha itu wanita anu sok ngageuing kana kahadean. Wanita anu teu solehah mah nyaeta awewe nu sok ngahambat kana kahadean. Aap lah ulah ngaos meni keneh main selawat anu kitu nu teu waras mah goblok eta we nya. Itu atawa boga kabogo di pasantren di lalaki Idris misalnya boga kabogo. Hah? Nah, boga atau teu boga kabogo pantesan atuh. Nya komo kabogo teu boga ngedul ongko atet naon alasanana. Boga kabogo. Begitu boga kabogo di pasantren. Keur samemeh boga kabogo mah rajin. Da geus boga kabogo mah Allahu biakarim. Atawa awewe keur samemeh boga kabogo mah meuni rajin ngajina. Da geus boga kabogo mah dangdan we gawena teh. Ngaji mawa kaca. Rek ngaji ngaca heula beungeut. Ini rek naon ngacaan bool. Ngaca heula. Dangdan heula. Aing nu kitu ngahambat. Ari geus boga kabogoh mah tungtungna teh jahra malaweung ngajina. Teu fokus ngajina. Jerawat mulai jol-jol. Meledak. Gitu. Acu sakira-kira kuboga boga kabogoh hayu ngadon riweuh we. Nguruskeun kabogoh datang ka dieu teh rek ngaji. Nguruskeun kanyut. Lain nguruskeun lelaki ke geus pasantren gampang teh ngan lalaki jeung mah gampang. Da masih ngalaku mage pasti bakal payu atuh urang teh asa daek ngeangan leuy.
imam ni kasiuna cenah ke di mana abi ka wati pasantren teh boga kabogoh atau la ilaha illallah biya karim sia teh ka pasantren teh neangan jodoh rek neangan naon hade pupeujeun ngahambat eta minal ala iki asyagilati wal awa ikil maniati min tamami tolabi ngaruksak ngahambat kana nyupri ilmu sampurna kuantaran sakitu maka anjeun teh wabadal ijtihada wa quwatal jiddi fi tahsili kudu sungguh-sungguh tina neangan ilmu berarti nomor katilu manfaatkeun waktu sebaik-baiknya gitu ya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu nomor kasabarata si opat Robi wari nomor kaopatna ayyakna eta yen qanaat si muta'allim minal kuti tina kadaharan di alat kakuatan wal libasi jeung tina pakaian bima dina perkara tasayya ta tayassar nu gampang itu mah Abi sobri tuluy kalawan sobar muta'allim ala adnal aisi kana rendahna kahirupan yanalu anu tumiba itu adna sa'atal ilmi dina waktu nyuprih ilmu wa jama'a jeung ngumpulkeun itu muta'allim samlal qalbi kana riweuhna hate min mutafaraqatil amali tina beda-bedana nu dipikahayan ta beda-bedana kahayan wa yatafajjaru jeung ngabalieur muta'allim kitab nu bapak si kita kitab nu hiji dipanjangkeun teh meja komputer teh eta jarak depan tukang meja komputer aya sami jeung kitab nu ku anjeun oh ya teh jeung ngabalieur muta'allim fihi dina qalbun ya nabiul naon ya nabiul hukmi sumberna hikmah ya nomor kalima nomor kaopat teh lamun keneangan ilmu dikeun santri ya dikeun pelajar sakola rek mas santri mun keneangan ilmu kudu qanaat sederhana tina pakaian tina kadaharan bima tayassar tina perkara nu gampang itu maka pabi sobri ala adal aisi sing sabar nalika keur masantren lamun urang sederhana dina kahirupan sederhana dina pakaian sederhana tina tuangan udah imam ayeuna mah santri ayeuna mah gopud teu edan kumaha santri ayeuna we dahar gopud pesen gopud waduh gaya lagi karena santri kiwari mewah dangdan diheulakeun baju diheulakeun pangabisa dipandeurikeun era atuh ari boga mah pake ngan maksudna ulah maksakeun karep bebelaan baju nah hayang alus daharna hayang alus ngaji itu bisa itu maksudnya bebelaan nepikeun ka ngaheulakeun heula alus dangdanan daripada alus amalan ada jaganya usantinya jaga dina salama keneangan ilmu eta kahade
wayahna kudu narimakeun kaayaan, wayahna sing bisa nahan karena segala kahayaan. Ningali baturkeun momotoran hayang motor tahan. Bapak baheula meuli motor ge kumaha bapak mah boga motor ge diburuhan beres mah santren kakarek kolot diburuhan tah hayang motor hayang mobil ceuk kolot teh geus beres mah santren teh. Ieu mah kakarek mah santren satahun minta buru hayang motor wayahna. Fabi sobri ala adnal aisi, kudu sabar karena sederhanana dina kahirupan urang. Wayahna kudu sabar. Ke rumah santren hayang HP, Pak Abi mah hayang HP, HP non IP, ipon apel setengah, mere bonteng setengah tuh. Nih hayang bebeakan ikut rumah santren tah. Hayang HP, hayang motor, hayang baju nu kieu merek anu Allah biakaring. Naon sababna? Sabab ku kalakuan siga kitu ngumpul-ngumpulkeun karieuh hate. Nu puguh nama eta mamatak kahindar tina mang pirang-pirang sumber ilmu, ngahindar atawa ngabalieur atawa moal meunang tina mang pirang-pirang sumber-sumberna hikmah. Qala parantos nyarios saha imamuna imam urang sadayana Asy-Syafi'i tegasna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La yuflihu mual bagja sahaman jalma tolaba anu nyupri siman al ilma kana ilmu bi izzatin nafsi kalawan tingkah diri tinggi diri punten kalawan tinggi diri sombong wasa'atil ma'isati jeung legana kahirupan naon royal walakin jeung tetapi man ari jalma tolaba nu nyupri siman hukana ilmu bidillatin kalawan loba rasa kahinaan bidillatin nafsi kalawan boga rasa diri hina wadai kila aisi jeung rupekna kahirupan wa khidmatil ulama jeung khidmatna ka para ulama aflahu eta bakal bagja si jalma. Ya kacariosan Imam Syafi'i ulah ngaharep anjeun hayang bagja hayang boga ilmu hayang menang ilmu lamun salama kerneangan ilmu bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isati boga rasa sombong angkuh diri jeung royal dina nalika keur nyupri neangan ilmu. Ulah ngaharep hayang menang ilmu tah. Ulah ngaharep hayang menang kabagjaan. Royal hirupna mundahar teu weleh imah hayang mewah keun ke maneh geus beres neangan ilmu tah. Ayeuna mah kana teh keur tirakat neangan ilmu. Sakalian dibere dengan sangu nu butut atau nu teu akur jeung kahayang ngarasula. Ima ulin gawena teh, dangdang gawena teh. Izin we gawena teh. Ya, kahade tah. Wayahna eta jalma nu kitu. Ulah ngaharepkeun hayang menang kabagyaan dina nalika nyupri ilmu. Ulang ngarepkeun kana menang ilmu. Bahkan walakin mantola bahu bidillatin lamun jama nyupri ilmuna dengan kesederhanaan boga rasa diri hina rupekna kahirupan si anu mah meuli baju nu aralus urang baju saala kadarna tapi khidmat ka ulama khidmat ka pasantren waktu ngaji waktu dititah kersah waktu hormatnya kitu deui ngalaksanakeun naon katangtuan jeung program dilaksanakeun di pasantren aplahu eta bakal bagja. Tah terkadang jalma anu biasa di pasantren, biasa kaayaanana, biasa dina bajuna, biasa dina papaesna bisa lebih berhasil daripada jalma di pasantren lebih royal. Hadi teh sagala aya keur waktu di pasantren teu ngajamin manfaat ilmu, teu ngajamin menang ilmu. Bahkan sagala kahayang
ke waktu mas santen kacumponan itu bisa ngehambat karena nyuprih ilmu. Bisa ngehambat karena nyuprih ilmu. Harisan tewaleh siap oh khidmatil ulama. Ia dicarioskeun ku Imam Syafi'i. Kan orang teh berenangan ilmu teh hayang menang ilmu. Ulah nepikeun ka tujuan neangan ilmu tapi teu meunang ilmu. Berarti nalika urang neangan ilmu salila tapi teu meunang ilmu aya faktor anu salah nalika urang keur nyuprih neangan ilmu. Beut. Wal khamisu jeung ari nomor kalimatna aya kasima eta yen bisa ngabagi si muta'allim. Auqati lailihi kana pirang-pirang waktu penting nasi muta'allim. Wa naharihi jeung beurangna muta'allim. Tak sok aya dina keur masantren teh wah dangdanan muni alus banda muni alus sagala rupa inalar mumul inalar tebagug itu gitu. Nu kitu tah katungkul teh nya. Nu kitu pisan katungkul teh minal ala ikis sagilati wal awa ikil maniati teh. Minta mami tolabil ilmi teh nu kitu tah. Hambat teh mawa motor ka pasantren saleuheung ku mawa motorna terek ngabantuan jang guru imah ai ulin we di pasantren teh. Jadi datang ke pasantren teh eta mah hitung-hitung ngekos, pedang lamun ngekos mah kudu bayar 400.000 di pasantren mah gratis. Lain teu meunang mawa motor. Nya atuh syukur-syukur pakaya aya neangan ilmuna rajin eta mah leuwih hade nu kitu mah nya. Leuwih alus. Wayag tanim jeung kudu ngalap untung si muta'allima kana waktu. Bakia anu nyesa itu emak min umrihi tina umurna muta'allim. Nah. Fa inna baqiyatal umuri maka sanyana ari sesana umur laki mata eta teu aya hargana eta tetep lah hapikeun itu baqiyatil umur. Wa ajwadul auqati jeung ari pangalus-alusna pirang-pirang waktu. Nah ieu ya Sandi penting poin kalimat. Aya waktu-waktu anu mujarab selama urang nyuprih ilmu. Ya. Wa ajwadul auqati jeung ari pangalus-alusna pirang-pirang waktu lil hibdi pikeun nalar al asharu eta pirang-pirang waktu sahur. Nih. Waktu-waktu anu mujarab pikeun santri selama keur nyuprih ilmu. Karena biasanya kebiasaan di santri aya saatna nalar, aya saatna ngaji, aya saatna mutolaah, aya saatna mudzakarah, aya saatna murojaah. Iraha nempatkeun nalar, iraha nempatkeun murojaah, iraha nempatkeun mudzakarah. Iraha nempatkeun mutolaah, iraha oge nempatkeun ngarangkum atawa ngaresume nyieun kesimpulan. Aya waktuna bieu nomor kahijina nyaeta lil hibdi al ashar pikeun nalar mah alusna teh waktu keur sahur sameme subuh. Mata ku bapak sok minum di bijaan sing daek nalar lamun keur waktu subuh sabab can aya aktivitas nu lain nu ngaganggu kana pikiran urang. Ini mah tuh nalar dar tas lohor yeuh ngaheng panas ngadahar sebelah pabulit jeung lada ulah leho nolol ngah geus liweuh we. Jita walil bahsi al abkaru jeung pikeun ngabahas ilmu al abkaru eta waktu isuk-isuk. Ya, waktu enjing-enjing samemeh naon ngaranna teh sare teh samemeh kailulah teh sare samemeh kailulah sare samemeh lohor dipake heula ngabahas ilmu. Yang ngabahas ilmu maloba mudzakarah bisa mutolaah bisanya. 2 tilu walil kitabati wasaton nahar jeung pikeun nulis ilmu eta dina tengah-tengah beurang. Mutolaah ieu tengah-tengah beurang. Walil mutolaati nulis nu berarti nyimpulkeun nya ngaresume.
walil mutolaati wal mudakaroti alailu jeung pikeun waktu mutolaah jeung mudakarah mah. Mudakarah mah bisa waktu isuk-isuk, bisa waktu peting-peting. Al-lailu eta dina waktu peting. Wa ajwadu amakinil hibdi jeung ari pangalus-alusna pirang-pirang tempat nalar. Tuh, nu memang dibahas teh waktu nanya. Ayeuna mah tempatna. Tempat nalar nu pangalusna di mana? Al-ghoropu eta di kamar atawa di kobong. Dari ibaturan nalar bari nonton main bolanya rek kumaha? Beneran. Ai nukur pingpong, ge kikirun bari nalar. Walah, teu lieur kumaha teu da moal asup nalarna ge. Maksudna pek wae ari bisa mah. Ngan bakal hese gitu. Sabab teu konsen urangna. Tupang alusna tempat nalar teh. Wa ajwadu amakinil hibdi ari pang alus-alusna pirang-pirang tempat jang nalar teh al-ghoropu. Eta ruangan, eta kamar, kobong, masjid. Nu teu loba kagangguna. Wa kullu maudiin jeung sakur-sakur tempat baqidin anu jauh anil malhiyati tina nu matak mohokeun. 2. Sakur-sakur tempat nu bisa fokus dipake nalar nu teu matak mohokeun kana talaran. Nu teu matak ngabalieurkeun tina fokusna talaran. Eta tah tempat nu pangalusna jang naon? Nalar. Wala yuhsinu jeung teu alus non al-hibdu nalar. Ieu nyaritakeun tempat nu teu alus dipake nalar. Mana tempat nu teu alus dipake nalar? Di hadratin nabati, di hareupeun jajadian. Bari melak nalar. Nya ari bisa mah pek wae gitu kan, maksudnya bakal rada naon lemot, bakal rada lila. Wal hadrati jeung anu hararejo, wal anhari jeung pirang-pirang walungan. Sok kabayang maneh digigireun walungan tulina lah, da lain fokus, ngadon tenang we betah. Lain fokus. Wa dobihil aswati eta dobihi dobiji. Nomor sabari teh? Nomor 5. Wadobi nomor 5. Duh. Wadojiji tuh. Jadi yang benar tuh wadojiji. Wadojijil aswati jeung recokna sora garaneng. Mana kur aya erektunan dari si manalar. Itu dari weuh pisan. Nya? Wah, aya nu keur lomba balap motor. Ka mana? Ka sirkuit. Sirkuit mana? Pusar. Tek naon? Tek nalar. Aisyah jeung ngariweuh datang ka dinya. Atuh pabulit jeung sora kenal pot. Tah tadi geus dibejaan tempat nalar mah di mana nu alusna. Teruskeun. Wasadisu jeung ari nomor kagenepna ayu qalila eta yen nya eutikeun simu ta'allim al akla kana dahar. Wasyaroba jeung kana nginum. Fa inna sabaa maka sanyana wareg yamna'u eta matak nyegah itu sabaa siba minal ibadati tina tanghinas ibadah wa yuskila jeung ngaberatkeun itu sabaa minas sibaa al badana kana badan babarang hakan yang geus atuh burayot. Nomor kagenepna etika seorang santri, seorang pelajar yang sedang mencari ilmu untuk dirinya sendiri adalah ulah loba teuing barang dahar jengin nu ieu lamun dahar pogoy teuing satengah boboko ku sorangan.
Ayeung teuing. Eta teh ngawaris kana kebluk teh. Wayahna kapan urang teh bari nirakatan keur nyupri ilmu. Tuh nyaeutikeun dahar, nyaeutikeun nginum gitu. Sabab ayeuna wareg tina dahar wareg tina nginum ngawaris tanghinas nyegah tanghinas ibadah jeung ngabeurkeun kana badan. Sementara wa min fawaidi kilatil akli jeung eta tetep tina pirang-pirang faidah saeutikna barang dahar sihatul badani eta mah sehat awak wadapul amrodi jeung nolak gering al badaniyah tinu bangsa badan awak bangsa fisik badaniyah mah nya bohir fa inna sababaha maka sanyana ari sababna itu amrodil badaniyah kasratul akli eta loba barang dahar wa kasrati sarobi jeung loba nginum kama seperti perkara kieu diceritakeun itu mah ya saeutik dahar teh faidahna nyaeta sehat awak sehat badan diceritakeun fisik eta mah geringan gering hate gering naon eta gering lambung gering naon gering jeroan atau gering fisik ai loba barang dahar mah nyata loba barang dahar kan kana fisik lain dahar mah lain nginum kana fisik teh awak ngabadagan ari hate jeung pikiran awak mah ngabadagan ngan hate jeung pikiran lemot itu sabab loba dahar teh loba nginum teh eta teh efekna goreng kana ibadah goreng kana nyuprih ilmu saeutik dahar faidahna sehat kana fisik hari fisikna mah halus fisikna mah wadapul amrodil badaniyati ya badaniyah sok ieu nya kupingkeun macam eta pabubung geringan wae aing mah gering lagi lain gering badan gering jero aya kekurangan aya kelebihan ai gering badan mah sok ente loba barang dahar obat ting barang dahar kana panonaon tuluh baheula mah da keur sami masantena panonna bolotot en masih fit ulun gede ting kunaon ku gaji ku lemak wadapul amrodil badaniyah awak bisi naon ngaranna teh atuh badag ting teh naon ngaranna teh obesitas setan tuh ada harte batur mah 10 di setan sorangan kusorangan setan dan kasalak cak lapar tuh kan ngadaharkeun sangu anu mah kasalak kumahnya mun dahar teh lain kieu di kieu dahar teh masyarakat ari maneh teh kedaharkeun ngabeku ampun teh senok biasa mah gampang ku senok aduh dah gitu. Fa inna da'a aksaruma tarohu fa inna da'a maka sanyana ari panyakit aksaru eta kalolobaan aksaruma eta ari kalobaana perkara taro nu ningali anjeun hukana mah yakunu eta bakal bukti itu da'a minat to'ami eta tina lobana kadaharan awis sarobi atawa lobana nginum wasihatul qulubi jeung ari sehatna pirang-pirang hate minat tugiani eta jauh tina kadoliman wal batori jeung tina sombong mun anjeun hayang cager hate jauhan perkara nu matak diri ngalakukeun dolim ka batur jauhan tina sifat sombong adigu ngerasa angkuh diri atanapi izzatin nafsi walam yaro jeung teu katingali saahadun hiji jalma minal auliya ti pirang-pirang wali cenah pageningan nu tadi pira dibahas eta mah cenah barang dahana saeutik geringan wae nya tunggeus we teh waktuna geus yakum tuh ina arifin jarang kana geringna teh nyana jarang geringnya teh nya paling 2 tahun sakali lain gering teh nyari teh gering-gering acan mah ulah geus teh Firaun atuh
Keur gering sakali-kali mah da geus waktuna meureun. Ayahna. Resti ageng ali teh resti salirana. Astri, mun jeung lanceuk teh siga minyak jeung cai. Minal aulia iti pirang-pirang wali wal a'immati jeung pirang-pirang imam wal ulama jeung pirang-pirang ulama. Al akhyari anu jadi pilihan. Ya tasipu eta kasipatan itu kulun naon kulun minal aulia wal a'immah wal ulama. Ayo sopu atawa disipatan itu kulun bikasrotil akri kalawan lobana barang dahar. Wala humida jeung moal dipuji itu kulun bihi ku sabab itu kasrotul akli. Sok lamun aya ulama aya wali ya aya jalma aya masyayikh atau aya ulama besar datang ke urang nyimpang ke urang dah walah kelor behak duanana susugu daharun behak pasti bakal diomongkeun ieu jelema teh buah kelaparan. Lain berarti ulah. Beda jeung kieu anjeun datang ka imah ulama, anjeun datang ka imah wali. Sok sing rajin barang dahar. Sabab tuangan disayogikeun ku jamin saroleh eta teh obat. Ari urang ajengan lain, ulama lain, wali lain. Beda. Bahkan lamun urang datang ka jelema tanda kutipnya ima lain rek ngajustifikasi yang keistimewaan anak datang ka jelema nu jauh tina bedug umpamana tanda kutip jamin nu kirang sae we begitu datang teh walah urang dahar cuma segala rupa eta teh justru batak nimbulkeun panyakit. Jadi hebatna lamun disayogikeun ku para masyayikh ku para ulama mah tuangeunna jadi obat. Lamun ku zaman tukang dosa mah atau ku ahli kasayan mah jadi obat, ku zaman tukang dosa mah jadi penyakit. Tak lamun aya dipasihan tuangan ku kiai ku ajengan kuat. Eta teh ku di pasantren nya mau dibere teh wah baheula-heula. Eta teh obat. Wa inna matuh madu jeung pastina dipuji naon kasrotul akli. Zaman loba dahar minad dawabi tina pirang-pirang sato allati anu la taqilu anu teu berakal itu lati. Watur sodu jeung disiapkeun itu lati lil amali pikeun gawe. Ya, lamun loba dahar mah eta mah nu dipikaresep ku sasatoan. Sapi kahayangna loba dahar, muning kahayangna loba lahar. Nah, naon sababna? Sabab loba dahar sasatoan mah rek dipergunakeun jeung naon? Gawe udah diberi dahar sawa brek nyokot naon ngaranna teh delman nya itu lain sapi dititah dahar dilobakeun daharna kana rek dititanya nyamut di mana di sawah gitu aya urang mah nu neangan ilmu beda deui nya diaturkeun maneh jeung sapi. Wasabi ujung ari nomor ka 7na ayu akhida eta yen tandang atawa siap-siap atawa nyokot mangga si muta'allim nafsahu kana dirina muta'allim bil wara'i kalawan sifat wara wal ihtiyati jeung sifat ati-ati bijami isaknihi dina sakabeh tingkahna itu muta'allim wa yataharra jeung ngaraksa muta'allim al halala kana anu halal fi ta'amihi tina kadaharanana muta'allim wa syarabihi jeung pirang-pirang leuteuna muta'allim wa libasihi jeung dina pirang-pirang pakaian muta'allim wa maskanihi jeung tempatna muta'allim wa fi jami'i ma jeung dina sakabehna perkara yahtajunu mikabutuh muta'allim ilaihi kana ma liastaniro karena supaya caang naon qalbuhu hatena muta'allim wa ayaslaha jeung yen pantes muta'allim atawa supaya lulus muta'allim
liqabulil ilmi pikeun narimana ilmu wa nurihi jeung cahayana ilmu wan nafi jeung kamanfaatan bihi kana ilmu. Nomor ke-7 keharusan yang dilakukan oleh seorang pelajar, oleh seorang santri, etika nanti kudu siap-siap dina dirina boga rasa sifat apik, sifat hati-hati dina sakabeh tingkahna. Mana kudu bisa ngajaga kana tuangeun. Urang teh keneangan ilmu teh cahayana Allah, milik Allah. Naon di dahar ku urang bakal mempengaruhi besar kana narimana cahaya ti Allah. Tuangeun kedah nu halal, leueteun kedah nu halal, angean oge kedah anu halal. Atuh ngagasab teh ya. Make tiung batur, make baju batur, make jeroan nu batur. Cenah badag ting beda nomor sing horeng. Mekes make sendal nu batur, urang cenah make cangcut si itu gararatu atuh si macan ge dicuci. Mesti pake ti heula. Gemrong ku tumila. Awas si pakaianna. Tempatna oge nu halal. Bahkan sakabeh hal nu dipikabutuh kurang selama keur mondok, pulpenna, kitabna, bukuna, awas. Supaya naon? Supaya urang menang ilmu, supaya urang menang cacaang tina ilmu, supaya urang menang kamanfaatan tina ilmu. Jadi teu cukup wungkul boga kahayang masantren, tapi selama keneangan ilmuna oge, tuangeunana, leueuteunana, angeanana, tempatna, sakabeh perkara nu menunjang kana nyuprih ilmu, perhatikeun barang halal atawa lain. Pulpena, kitabna, bukuna, jeung sanes kantenanana, karena urang keur nyuprih ilmu, hayang meunang cacaan tina ilmu, jeung hayang meunang kamanfaatan naon? Ilmu. Wayang bagi jeung penting lahu pikeun muta'alim naon ayasta mala yen ngagunakeun gitulah. Si muta'alim ar-rukhsah kana kemurahan, kana rukhsah. Fi mawadi'ihi dina pirang-pirang tempatna itu rukhsah. Indal hajati dina nalika aya pangabutuh ilaiha kana rukhsah. Wa wujudi sababiha jeung dina nalika aya sababna itu rukhsah. Naon margina fa innallaha ta'ala maka sanyana Allah ta'ala yuhibbu eta mikaresep Allah. Antu tia kana yen dilakonan utawa ngalak konan si muta'alim rukhsahu kana rukhsahna Allah. Kama seperti perkara yuhibbu nu mika cinta Allah. Antu tia kana yen ngadatangkeun si muta'alim azaimahu kana pirang-pirang aturana Allah Subhanahu wa taala. Jadi nempatkeun rukhsah teh kemurahan ti Allah, tapi ulah sagala we. Jadi ulah kieu. Dicokot we gampang na wae. Ulah oke dicokotna gampang selagi bisa dilaksanakeun. Imah ti dieu ka kota pijama. Marhalatain kahadenya. Jadi ngamanfaatkeun make rukhsah teh memang dina tempatna lain dina tempatna. Wasami jeung aya nomor ka-8 ayu qalila eta yen nyaeutikeun si muta'alim istimalal mataimi kana barang dahar allati anu hiya anu ari itu lati min asbabil baladati eta tina sabab pirang-pirang eta tina pirang-pirang sababna belet. Jadi loba dahar teh loba deukeut kana beletna cenah. Wa dha'fil hawasi jeung lemahna panca indra katufahil khamidi seperti apel anu haseum. Yung apel anu haseum teh goreng. Ini bisa merek ka bapak nu amis we nya. Wal bakilai jeung kacang sayur. Oi. Kacang sayur teh eta teh ngawalis kana belat cenah eueuh. Mah itu ya. Sayur nu sok dipake kacang nu sok disayur begitu.
Wasurbil kholi jeung nginum cuka awas lamun eukeut ngabaso make ayam make cuka tuh sia kumaha tuh bisa osok geus ganti ku jeruk ulah kunaon ulah ku cuka cenah jeruk haseup ada pungana di dieu jerukna oge dan lagi apel haseup wa kadalika jeung etanya kitu di ma ari perkara yuksiru nu ngalobakeun naon istimaluhu migawena mah albul goma kana reuhak nya kitu di ulah ngalobakeun ngadahar perkara nu matak ngalobakeun kana reuhak hagsia dahareun anu berminyak bas reng cireng cimol otak-otak cibai eta teh kadaharan nu matak ngalobakeun kana naon bulgom al-mublida tuh anu numpulkeun lidih ni kana pamikiran yeung teuing nu matak ngamintulkeun kana pamikiran sok rasa sasarengan sadaya nanya sasarengan cimol cireng cibai otak-otak anu jadi henteu ki mah mingeun cerita mah naon naon di hah siap bantuan aing teh deuli kalau mana sok marlina ge cimol cireng cibai otak-otak basreng hai kan berminyak kungkul ternyata makanan nu berminyak teh eta teh numpulkeun kana nyangkanya ini kakarek apa orang ijen sambil teh ulah cenah kewe lamun geus pintar kakarek kumaha tuh dis mangkalingan sok sandi budak kabeh teh ka resepnya ya tulah fokuskeun eta wae naon nu tak berminyak we nu matak ngalobakeun kana reuhak Gusti teh aya mah ngeuli teh gitu ngeuli basreng bulgom mublida lidih nih euy terus ek meurcireng bulgom jadi lagu euy bulgom al mublida lidih nih sabang saning cireng otak eta panyakit euy wal mutakila lil badani jeung nu ngaberatkeun kana badan al balbani minum susu kakasrotil al babani seperti ngalobakeun minum susu nya ulah loba teuing atuh sa mejeuna cenah ngapoe nyusu we wasamaki jeung lauk nya ari saeutik mah bae loba mah ulah da masih ngalah kumaha ge barang halal dilarang atunya beda mun aya barang anu halal teh nu pi maslahateun nu pi madarat teu dari antarana kuloba teuing mata pi madarat teu loba teuing barang dahar eungap kamarka anu tadina ngeunah jadi teu ngeunah itu cenah cengek ulah loba teuing kuloba teuing matak meng cere itu terus teu hah loba teuing nu berminyaknya matak numpulkeun ai saeutik mah teu naon-naon eta geuningan ngadara cimol salib pak jeung eta ngapoe da ku saeutik oge lama-lama mah jadi naon teu jadi bukit sekarang panon teh kaseureut eta naon apa kurang sare loba teuing sare meureunnya Angkieu geus kunaon si kaseureut maksudna wa asbadalika jeung menyerupan kanu kabeh wayang bagi jeung penting naon aya taniba yang ngajauhan muta'alima kana perkara yurisu nu matak ngawalis itu ma anisya nana kana poho bil khosiyati kalawan khusus kalawan kang itu penting jang santri jauhan perkara nu matak ngawaris dekeutna kana poho mana ka akli asari suril fakri seperti ngadahar urut daharan berit
Nah, contoh mana di dapur dina meja teh aya kue. Nya kan teu apa geus di dahar jeung teu di daharna ku beurit teh. Beurit-beurit teh ngadahar santri keur tiket. Begitu hudang sare teh nginum kedewok we kana kue. Wow, padahal urut naon eta? Urut beurit pahingan atuh kunaon lamun dahareun kudu ditutupan, mun dahareun kudu dijaga, bisi tapak naon? Nyari masaku kacida atunya urang barang dahar nyokot tina tong sampah masaku kacida. Tah ieu kadaharan urut beurit. Wa qiraatil wahil kuburi nu ngawaris kana pohoan teh maca papan kuburan batu nisan. Ngahajakeun ieu mangaliwat ka tempat kuburan ngahajakeun urun heula dibaca saurang-saurang. Ari maneh rek nanaoneun? Ari kitu mah kugek pas dibaca eueuh jadi masalah. Ieu mah ngahajakeun maca batu nisan mah ulah. Eta teh ngawaris kana pohoan. Atuh kieu we ka akli asari suril Pak mah. Dahareun anu geus teu layak didahar. Nya nu geus bau nu geus kotor ulah ah wayana ajeuna Pak lapah kumanya atuh ampun mana sok kacida-cida teuing waduhuli jeung asup baina hamilaini di antara dua unta maka turaini anu ditarik duanana wa ilqail kumali jeung ngaragragkeun kutu hayan barina hirup. Nah ngaragragkeun kutu hayan barina hirup eta ngawaris kana pohoan. Jadi kieu awewe rata-rata kan sok disiaran. Bugina awas. Lamun keur nyiaran teh alusna mah kieu. Nyiaran aya kutu ulah dipurakeun ka handap tapi langsung tines. Rek tines dina mastakana pek lupa dina mastakana mah kotor atuh tina kuku. Matak serit murudulkeun kuku hirup kana nya. Eta teh cenah ngawaris kana pohoan euy. Tah saena mah langsung dituang eta teh. Kan dipurakeun-purakeun keneh eta teh. Ngaragragkeun kutu barina hirup. Nya tawa kieu tuh dipaehan ulah dipurakeun gitu tah. Ulah dipurakeun lamun dipurakeun geus paeh mah berarti teu naon lin. Deui mah dipurakeun lagi bari hirup. Tines purakeun. Cenah kumaha mah teu kahaja ngacleng bae. Da lain kahayang. Kumaha cenah abi jadi kutu karipek hayang masih jadi kutu. Bisi nu sok naon? Nyiaran. Ngawaris kana pohoan. Seueur ilmu tuh ilmu wungkul ku urang kaalap manfaat. Watasi jeung aya nomor kasalapan ayu qalila eta yen nyaeutikeun itu muta'alim naumahu kana sarena muta'alim. Pasantren teh imah pindah hees we. Nyaeutikeun kana sare malam yalhaq salagi teu tumiba. Hu kasi itu muta'alim naon dororun kamadaratan fi badanihi tina badana si muta'alim. Wadihnihi jeung pamikiran muta'alim. Wala yazida jeung yen ulah nambahan si muta'alim pinaumihi dina sarena muta'alim fil yaumi dina sapoe walailati jeung sapeuting maksudna sapoe sapeuting ala samani saatin kana 8 jam. Wa huwa jeung ari itu samani saah sulusu zamani eta sapertiluna sapoe sapeuting. Fa ini tamala maka lamun bisa nanggung naon haluhu tingkahna muta'alim akola kana anu leuwih saeutik min hatibatan samani saah paala tah pek pigawe ku muta'alim wala ba'sa jeung teu naon ayyuriha yen ngareureuhkeun ngaistirahatkeun si muta'alim nafsahu kana dirina muta'alim wa qalbahu jeung kana hatena muta'alim wa dihnahu jeung kana pamikirna muta'alim wa basarahu jeung kana paningalina muta'alim idza kala di mana-mana ngarasa capek naon sayun hiji perkara min dalika tina nu kabeh wa upa jeung ngarasa lemah
itu syekh bitanzihin kalawan piknik ulin guys itu wataparrujin jeung lenglangkeun pil mutanazihati dina pirang-pirang tempat piknik di haitsu yaqudu kusa kira-kira balik deui muta'allim ila halihi kana tingkahna muta'allim wala yudi'u jeung teu noler-noler muta'allim alaihi kana itu tanzih. Nomor 8 etikana seorang pelajar sekolah tuh bebas nyasek etikana seorang pelajar, etikana seorang santri nomor kasalapan nyaeta ulah loba teuing sare salagi kute sare nate kute loba sare nate tetumiba kana dirina kamadaratan contoh kieu kunaon maneh sare wae abdi nuju teu daman obae damadararan ieu mah jagjag waringkas ulah loba ting sare naon sababna sabab eta ngahambat kana proses neangan ilmu bahkan waktu sare keur waktu belajar, keur waktu diajar, keur waktu mondok, keur waktu jadi santri teh nya eta sapertiluna tina sapoe sapeuting. Sapertiluna tina 24 jam. Mana? Samani saah 8 jam. 8 jam. Berarti nu 16 jamna dipake tolab. Dipake nyupri ilmu nu 8 jamna kakarek dipake naon? Sare wala yajida ulah nambahan eta teh. Ieu mah sare 16 jam ai ngajina 8 jam. Wati balik. Pana disebutkeun kudu saeutik sare oge berarti dina waktu 24 jam teh ulah ngalobakeun sare. Tapi ngalobakeun nyupri ilmu dipake mutolaah, dipake murojaah, dipake mudzakarah dan lain sebagainya. Atas selama ke dipa santai, selama ke nyupri ilmu. Bahkan fa ini tamalah hal kumalamun saeutik tina 8 jam, leuwih saeutik tina 8 jam, abi mah kulemna oge mung 4 jam. Abi mah pokona mah sadidin teh abi mah dipake nalar, ngaos, duha, tahajud, salat sunat mutlak abi mah. Aduh, asa mustahil euy. Kahayang mah kitu. Kumaha mun leuwih kurang tina 8 jam atuh leuwih alus. Kantos, leuwih sae lamun kitu mah. Mangga. Teu sawios-wios. Sae kacida. Bahkan tah ieu wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dihnahu wa basarahu idza kala syai'un min dalika. Teu naon-naon santri seorang pelajar ajengan ustad kiai rek ngaistirahatkeun heula rek ngareureuhkeun dirina heula lantaran capek lantaran geus repot lantaran hayang segar heula atau penyegaran heula teu naon-naon. Jadi lamun aya zaman ngomong santri teh make ulin tah zaman ngomongkeun santri make ulin teh berarti teu apaleun eta teh menang sok santri asa jadi tanaganya citiis 5.000 waterceng jadi teu naon-naon dis urang keur waktu masantren duh capek nalar heula rek ngareureukeun ngaistirahatkeun heula rek ngarepres heula tapi ku ulina ku refreshingna teh karena rek ngumpulkeun di semangat belajar gitu. Kadieu teh. Hah? Ku istirahatna teh rek ngumpulkeun di semangat belajar, rek kembali deui supaya urang mempersiapkeun diri dengan ilmu. Ari kitu mah ulin geus ulin teh embung diajar ngontong ari kitu mah. Ulah ari kitu mah. Ari ku sakira-kira ulina matak nimbulkeun hiji rek nenangkeun heula karena urang capek tolabul ilmi tidak capek atuh. Nya neangan ilmu teh capek tuluy ngareureuhkeun ngaistirahatkeun heula
refreshing, healing jeung sagala rupana. Geus beres ulin kakarek. Yaudu ila halihi, balik deui tah. Karena aktivitas sebelumna ngaji deui. Eta mah teu nanaon laba sa. Ngan ku sakira-kira ku ulina keur waktu ngaji, ku ulina keur waktu masantren ngadon beuki embung ngaji, beuki embung nalar, beuki embung mutolaah, ulah ulin. Sabab ngahambat kana proses belajar urang. Tuh. Wala yudi'u alaihi, jeung ku ulina teu matak noler-noler kana neangan ilmu. Matak atuh aya alasan kunaon ulin. Kunaon represi. Terakhir. Wala asyu jeung aya nomor ka-10 na ayat ruka eta ninggalkeun si muta'allim al isrota kana reurejeungan campur gaul. Kana reurejeungan campur gaul. Fa inna tarokaha, maka saenyana ninggalkeun itu isroh min ahammi ma eta tina pang penting-pentingna perkara. Yang bagi anu peryogi itu mali tolibil ilmi pikeun jalma nu nyuprih ilmu. Wala siyama jeung terutama li goiril jinsi pikeun salianti jinisna, khususon dina katangtuanana. In kasuro lamun loba naon lakbuhu ulina si muta'alim wakilat jeung saeutik naon fikratuhu mikirna muta'alim. Hade ulah gaul sakira-kira ku pergaulan ku gaulna urang ngaruksak kana konsen ngaji. Pek gaul tapi teu matak ngaruksak kana konsen ngaji. Jadi kakaloba ulin saeutik mikir. Boga babaturan, pek ulin jeung babaturan nu sakira-kira eta babaturan urang teh nambah kana mikir jang urang. Nambah kana pangarti jang urang. Lain urang ulah gaul, lain urang ulah loba balat, kudu loba balat mah. Ngan mana nu nganterkeun urang supaya urang mikir, supaya urang tambah kualitas ilmuna, tambah kuantitas ilmuna, jeung mana babaturan anu matak nyilakakeun jeung ngajaukeun urang tina ilmu. Ai kenal mah jeung sasage kudu. Ngan mana nu kudu dicokot, mana nu ulah. Mana nu kudu dirangkul, mana nu ulah. Mana nu kudu dihiap, mana nu ulah. Mana nu kudu dipake, mana nu ulah. Sing bisa, sing bijak. Fa inna tab'a maka sanyana watak sarokun eta silih paling ya kieu jalma nu bangor jeung nu bageur silih paling nu bageur hayang ngajakan nu bangor supaya bageur nu bangor oge hayang boga balad dina kabangoranana. Jadi antara satu sama lain teh silih naon? Silih bunuh, silih paling. Aing ieu urang euy hayang ngarokok tapi lamun sorangan bakal dicarekan berarti kudu boga balad. Yo nyokot baturin. Urang hayang ngaji dan sorangan mah urang teh sok tara semangat. Rek ngajak balad. Jadi aya nu ngajak urang kana kahadean, aya nu ngajak urang kana kago. Tinggal dipilih ku urang. Pilih ai kenal mah jeung sasage kudu. Wa afatul israti jeung ari bahayana campur gaul. Campur gaul untuk manfaatnya, campur gaul untuk manfaat. Dia umri eta noler-nolerna umur. Bigoiri faidatin kalawan teu aya faidah. Ya campur gaul atau ulin teu pararubuh teh ngan saukur ngabeakeun waktu teu manfaat kitu. Beak waktu sapoe ieu waktu gunana sama sekali. Ngan kitu wungkul. Sok kira-kira rugi henteu? Atuh rugi. Tengah hasilkan duit atau ngahasilkeun ilmu, tengah hasilkeun ilmu atau nambahan wawasan, gambaran urang babarangan jeung jama-jaman sok malikir. Bigoiri faidatin wadihabud dini jeung nu matak ngaleungitkeun agama berkurang tina pangarti, berkurang tina ibadah. Ida kana di mana-mana bukti itu isroh ma'a ghairi ahlihi sarta salianti ahlina tuh. Hade ahlina din. Jadi salah gaul maka bakal salah oge ngalengkah urang. Bener gaul maka bakal bener oge cara berpikir jeung langkah urang.
Fa ini tajama kalamun butuh si muta'alim ilaman kajalma yashabu anu bakal ngabarengan itu si muta'alim hu ka si jalma faliyakun maka kudu bukti si jalma sohiban eta nu ngabarengan solihan anu soleh dinan anu beragama takian anu bertakwa nu kuat takian anu bertakwa waroan anu apik zakian anu bersih hatena tuh kasirul khairi anu loba kahadeanana qalilas syari anu saeutik kagorenganana hasanal muruati anu alus marwahna qalilal mamaroti anu saeutik ngeyelna apa teh ngeyel ini kan hari ngeyel kelamun urang babarengan jeung hiji jalma si imah sok ngeyel wae taku ngeyel teh sok nimbulkeun papasean geuningan nya resek kumaha tuh ngeyel resek sok aya geuningan udah si eta mah di mana pika sabeuleun sok aya gitu nah sakira-kira mata kieu teh nya lain berarti ulah kenal mah kudu ngedeket ulah daripada ku deketnya jadi pasean inna sia lamun poho si muta'alim dakaro tah ngelingan itu sohiban wa indakaro jeung lamun eling si muta'alim aana tah geus nulungan si sohib hu ka muta'alim. Jadi nomor ka-10 na teh kudu bijak neangan babaturan, kudu bijak babarengan jeung campur gaul jeung papada manusia, mana nu ngelingan, mana anu ngajongklokeun, mana anu ngajak urang kana kahadean, mana ngajak urang nu ngajak urang kana kagorengan. Tinggal kieu we tah, tingali sohiban, solihan, dinan, takian, waro'an, zakian, kasirul khairi, qalilas syarri, hasanal muruati, qalilal mamaroti. Tah eta we nu kudu dijadikeun tempat jeung kudu dijadikeun babaturan supaya urang bisa kabawa alus karena hirup urang akhirna hayang alus maka urang oge carana ti awal kenehna berprosesna kudu alus. Mudah-mudahan manfaat. Doaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ma dinten enjing dinten